Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu tewale satya mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Endang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna, pon kitu deui anu nuju ngalang-lang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina daraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangteuyngan kersaning Gusti Cat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan anu tan wates uwangeuna. Dina dinten ieu teh masih neraskeun hanca carios anu judulna Dedemit Nu Ngageugeuh Leuwih Seng. Karaya nincak dina bagian ke-12. Ieu carios mangrupikeun karyana atanapi hasil tulis Endang S. Argayuda, karya simkuring. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana, tur tak tiasa nganteur kan aktivitas para wargi dina enggoning ngajalankeun kagiatan sadidintena. Kalian teu oleh simkuring teu hilap ngaturkeun mangrewu-rewu nuhun kana pangrojongna ti para wargi. Boh ku satyana ngadangukeun ieu carios oge ku laikna pon kitu deui ku komentarna. Muga-muga sastra sareng kebudayaan urang, kebudayaan Sunda salawasna teu oleh hirup tur nanjung di sabureureureun tatar Pasundan. Mangga para wargi, ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Di luar alam rame deui ku sora-sora anu matak muringkak bulu punduk. Untungna unggal aya kajadian kitu pangeuseuleumur mah geus sararetibra. Sora-sora anjing teu eureun-eureun babaung, sit uncuy ngadaku molebat bari ngajerit panjang. Di jero imah toke ngadadak sorana jadi ukur ngurukut siga nu sieuneuun. Tepati lila kadenge sora-sora anu sesirian, sorana ngajerelek sadasora kunti. Hius di jero imah ngadadak aya angin meninga guruh. Panto jeung janela imah Sudarji kadenge ting jerbu.
Padahal eta panto jeung janela teh ari wanci peuting mah salawasna dikoncikeun. Tapi ngadadak ting jerebuk tutup muka ku karepna. Kolebat anu limaan ujug-ujug kolebatan ngurilingan Sudarji. Wujud anu limaan rombah jadi gulungan haseup hideung. Ting kolebat rek ngoroyok Sudarji. Ciat modar sia manusia. Pancalodra ngabentak bari awakna kumolebatna Rajang Sudarji. Awakna geus teu mirupa jiri manusia, tapi mangrupakeun gulungan haseup hideung anu kacidakandelna. Ciat balad-baladna Pancalodra oge gentak marengan gegedugna. Awakna nu mangrupakeun gulungan haseup hideung ngagulung Sudarji. Ciat Sudarji anu geus kaancikan kekuatan tinggi masrat dan ningrum ngabentak. Laju dua leungeunna dikibaskeun. Baris terusna nguirkeun awakna. Dadak sakala gulungan haseup hideung anu ngagulung manehna ngadadak kracreng. Laju eta gulungan haseup robah ujud deui jadi tangtungan manusia. Ning Andi kaboga kabisa anu lumayan. Mundur batur-batur, keun kukula we heula urang ayonan. Lobaan mah mata kararagok. Pancalodra nitah mundur ke baladna. Sabab manehna ngarasa kagok ku baladna ari babarengan mah. Jadi boga niat rek disangheurepan ku manehna heula. Sok atuh geura maraju deui pikeun kuda mah rek saurang-saurang rek babarengan moal deuk dipangejatkeun. Sudarji teu kapalang, manehna langsung nangtang-nangtang ka rombongan Pancalodra. Pikeun Sudarji anu geus boga kakuatan tinggi masrat dan ningrum, musuh-musuhna katempona siga anu teu aya nanaonan. Urang ajar sia manusia sombong. Rasakeun ieu panguasa kula. Sia pasti kojor. Ciat. Pancalodra lain deui amarahna barang ngareungeuk kekecepan Sudarji. Anu nangtang-nangtang ka manehna. Sakilat awakna ngolebat dibarengan ku angin anu ngagelebung. Tujuanana rek nyekek Sudarji. Tapi Sudarji menang panarjang seperti kitu teu ieu galidir. Gentak awakna jingkrak kegigir. Saterusna dina gerakan nu teu eleh cepet ku gerakan Pancalodra, suku katuna ngadius ngarah kana ke kemplong Pancalodra. Aduh, kurang ajar sia. Pancalodra ngagoak bari terus kutuk gendeng. Awakna sasampoyongan nahan kenyeri. Sohor Pancalodra tong kalah popoyong kodan. Ari nya mandi kaboga pangawasa. Sudarji ngajejeleh ke Pancalodra sebab geuning kantun hoakna wungkul. Bukti nama karek sakitu oge geus popoyong kodan. Kurang ajar manusia jumawa. Rasakeun panguales ti kula. Andika pasti kojor. Lain deui amarahna Pancalodra teh. Sababasa dilalecek budak setepak. Laju manehna ngameneng sakedapan. Bibirna kunyam-kunyam siga anu mapatkeun ajian. Basa Pancalodra keur kunyam-kunyam, alam sabudeureun ngadadak robah. Langit ujug-ujug angkeup kemendung. Kilat babaranyayan. Anjing teu pupugu babaung menimelung. Teu pati lila di luaran imah Sudarji aya sora babarakatakan.
Sanggeus kunyam-kunyam Pancaloda langsung kumolebat muru awak Sudarji. Awakna kumalayang dibarengan ku angin anu ngaguru. Tapi Nyi Masratna ningrum anu ti tadi teu jauh ti Sudarji langsung ngibaskeun dengan katuhna. Marengan gerak Sudarji anu rek nangkis panarajang. Tumrapna ke Pancaloda awakna langsung mental. Seterusnya ngegedeblug ni bandemah. Tobat Pancaloda kociak dengek. Awakna asa aya nu nembragu kakuatan anu rongkah. Panyangka nama Sudarji anu ngagunakeun kakuatanana. Manehna jadi keuntepan kagimir. Sebab bener cekrek sawulung. Ieu budak ngora ti bangsa manusia teh wawasena lain bantrak-bantrakeun pantar manehna. Oroyok batur-batur. Antuk nama Pancaloda ngarasa boboleh. Laju nita balad-baladna sangkan ngaraponan Sudarji. Cek pikirna sakumasaktina oge ari dikeroyok mah ieu budak ngora teh pasti eleh. Ciat canggeus menang parentah tiga gedugna rek bareng anu opatan tinjo relat narajang Sudarji. Cek angkaan maranehna mah Sudarji pasti binasa. Sabab dikeroyok ku manehna. Sakumasak tina oge mal bisa ngalawan kekuatan bangsa jin anu jumlahna loba. Kitu cek anu ayeuna pikiran maranehna. Teu apaleun yen disatukangan Sudarji teh aya kekuatan tinu jadi sesembahan maranehna. Sudarji najan dikeroyok tapi ayeuna mah wujud tinu ngoroyokna ngajirim seperti manusia. Jadi leuwih gampangeun pikeun Sudarji dina ngalawana. Puguh deui jeung ciringna. Tarita oge langsung ngobahkeun awakna jurus-jurus main pona hut het nandingan pangoroyokna. Ciat modar sia manusia. Salah seorang jin anak buahna Pancaloda ngabentak. Laju awakna kumolebat bari ngadiuskeun dampal leungeunna ka hareup. Maksudna rek ngababuk dada Sudarji. Tapi Sudarji gentak narik sukuna ka tukang. Laju leungeun kencana dipake nangkis panarajang musuhna. Beg leungeut musuhna bisa katangkis ku Sudarji. Saterusna dina gerakan leuwih cepet sakilat najongkeun suku katuhna ka hareup bari ngagajleng. Cubron dampal suku Sudarji meneran pisan kana gado musuhna. Aduh. Musuh Sudarji anu katajong gadona langsung ngajengkang. Awakna ngagubrak ni bandemah. Urang ajar sia manusia edan. Salah seorang anu ngoroyok Sudarji ngabentak garang. Manehna amuk asor. Sabab nempo baladna numprak ku Sudarji. Padahal marahna teh lain bangsa jin samanea. Laju awakna ngadius dibarengan ku angin anu ngahiuk. Leungeunna rangga harekna kaek Sudarji. Ciat Sudarji menang panarajang serupa kitu langsung ngagebrak bari dua dampal leungeun disuaikeun. Saterusna deui suku katuhna metak diseleberkeun ka hareup. Teu salah deui suku katuh Sudarji ngajebrod kana palengkakan musuhna. Ke punten ngasuhlah sekedap prawargi. Tiasane simkuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kalersan nuju
ngadangukeun ieu dongeng. Utamina atuh panginten kanu nemeannya bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe bila kalayan tong hilap like na oge komentarna tiasane supersi mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembungan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Aduh, anu narajang Sudarji ujug-ujug ngagoak, awakna langsung moyongkot nahan kanyeri. Sing horeng ieu musuh Sudarji teh kabenangan kanjutna utajongan Sudarji. Tapi lamun seuk Sudarji teh dibantu ku kakuatan Nyimas Ratna ning rumah, cantang tuh bisa kitu. Sabab bangsa jin mah wujudna beda jeung manusia. Urang ngajar maju babarengan batur-batur. Kalian baca heula ajian ti bangsa urang supaya manusia teh teu bisa ngagunakeun kabisana. Pancal-roda nafsuna kagila-gila langsung ngajak babaturanana sangkan babarengan Rajang Sudarji. Rombongan jin anu limaan hempak rek Rajang Sudarji babarengan. Tapi maranehna raga gerigi geula bari kekerendengan. Sigana eta bangsa jin teh nyaan keur mapatkeun perancahna. Sangkan Sudarji dibere lindung. Dina waktu para jin keur gegerendengan mapatkeun parancah, di luar ngadadak rame deui ku sora-sora araneh. Sora anjing ujug-ujug babaung deui beuki melum. Tepatila kadenge deui sora anu babarakatakan sada sora buta hejo. Tepati lila di imah Sudarji jadi pinuh ku haseup. Tetempan Sudarji kanedak poek kehalangan pepedut anu kacidakan delna. Sedang para rombongan bangsa jin terus-terusan kegerendengan. Rohang tempat taruna Sudarji beki poek. Eta kaayaan emang dihajak rombongan para jin. Maksudna supaya Sudarji teu bisa ngalawan ke maranehna. Kalayan maranehna bebas pikeun nandasa Sudarji. Urang ajar para punggawa kapaksa kula anu bakal ngayunan aranjeun. Kula bakal nyusup kana warugana Kang Sudarji. Nyimas Ratna ningrum kahudang amarah sabab rombongan ponggawati karaja jin teh ngagunakeun ilmu sihir. Basa Sudarji keur nyuai-nyuaikeun pepedut anu kacidakan delna, gibeg awakna ngagibeg. Geblus kana awakna aya nu ngageblus. Awak Sudarji langsung ngageter. Saterusna ujug-ujug ngabentak peribaskeun dua leungeunna. Ciat! Sudarji ngabentak bari ngibaskeun leungeunna. Dadak sakala haseup anu sakitu kandelna langsung sirna. Rohang tengah anu dipake tarungan dadak caang deui. Para jin anu can kabruna Rajang Sudarji
pada colohok ngembang kadu. Lah kadalah batur-batur geuning ieu budak mah teh nyata aheng elmuna. Pancaloda cumarita bari terus ke godeg teu nyangkaeun Sudarji bisa seperti kitu. Sohor perajin sombong geura maju bebarengan ari nya mah boga pangabisa. Kula moal ngejat najan satunjang beas. Sudarji nangtang ke rombongan bangsa jin. Kasadaranana setengah-setengah. Sebab manehna kasurupan ku Nyi Mas Ratna Ningrum. Awakna dadak ngageter ngandung kekuatan anu rohaka. Kekuatan bangsa jin. Maju batur-batur, ontong kalah kacolohok. Pancaloda mere parentah ka baladna sangkana Rajang Sudarji bebarengan. Manehna keukeuh teu biseun awas kana kekuatan Nyi Mas Ratna Ningrum anu miraga sukma kana awakna Sudarji. Tepati lila wujud rombongan bangsa jin teh robah deui jadi gulungan haseup. Daju ting kolebat ngeulilingan Sudarji. Angin di jero imah Sudarji ngadadak ngaguruh rongkah. Pantojeng janela imahna ting jarblug deui, muka tutup ku soranganana. Di luar anjing babong deui beuki melung. Laju kadenga deui sora-sora anu seserian di teras imah. Di teras imah Sudarji. Sada seribu tak babara katakan matak meringkak bulu punduk. Sora-sora ngagerenggeng datang tina gulungan haseup anu keur ngepung Sudarji. Saterusna eta 5 gulungan haseup teh Rajang Sudarji bebarengan. Maksudna rek direjeng ku sararea. Sabab saurang-saurang mah maranehna teu mampu ngelawan Sudarji. Tapi Sudarji nu ayeuna lain Sudarji samanea. Manehna kasandingan ku Nyi Mas Ratna Ningrum. Jaat basa rombongan gulungan haseup ngangsek buru awakna Sudarji ngabentak. Laju dua dampaleungeunna dikibaskeun ka kenca jeung kakatuheun manehna. Tumrapna gulungan-gulungan haseup teh racleng katiban pangawasa Sudarji. Anu saestuna kaancikan pangawasa Nyi Mas Ratna Ningrum. Aduh, anu limaan rek me barang nyebut aduh. Laju awakna ngawujudi siga manusia. Marana ting purungkut siga nu boga kanyari. Tapi gedeuna mah ku teu ngartieun bet aya manusia bisa kitu. Maranehna tetep teu eungeuheun yen Sudarji dibantu ku putri jungjunganana. Ciat modar sia manusia. Pancaloda penasaran keneh. Manehna langsung ku molebatna Rajang Sudarji. Pancaloda teh ngarasaanna ku bangsa manusia anu ieu nah bet bisa ngalakeun tindakan anu leuwih ti kakuatan maranehna. Jadi manehna hayang ngabuktikeun sakali deui. Hai sudah ditegeser. Tapi dina gerakan anu kacida cepetna manehna ngibaskeun dampaleungeun katuhuna ka hareup. Tumrapna awak Pancaloda anu keur kumalaya ngadadak mental deui ka tukang. Saterusna ngagedeblug di bandemah. Ciat anu opatan barang nempo gedugna ngagoler tu walakaya langsung ngagajeng bebarengan rek Rajang Sudarji. Hai. Tapi deui-deui Sudarji anu kaancikan Nyi Mas Ratna Ningrum ngibaskeun dampaleungeunna. Kalayan harita kenan opat urang teh ing gedeblug di bandemah teu walakaya. Sanggeus anu liman teu walakaya kibeg awak Sudarji ngagibeg deui. Pelesat tina awak Sudarji anu kaluar. Saterusna ngajega di hareupeun rombongan Pancaloda. Panonna neuteup seukeut kanu limaan tanda keur ngemu amarah. Nyi Mas Ratna Ningrum, ampun Kangjeng Putri,
Anu limaan langsung ambruk sujud ka Nyi Mas Ratna Ningrum. Manehna teu sanggup neuteub ka jungjunganana. Maranehna ngarasa salah geus nyieun da ku jahat. Aranjeun geus kaleuwih nyieun tindakan angkara murka. Kuduna mah aranjeun teh dilaporkeun ka Kangjeng Rama supaya menang hukuman. Nyi Mas Ratna Ningrum nyeukseukkan kenulimaan. Sebab Nyi Mas Ratna Ningrum teh kahudang amarahna. Sebab tindakan rombongan Pancalodra teh geus kaluar tina aturan di kerajaanana. Ampun Kangjeng Putri, kula saparkan carumasa salah. Ulah dilaporkeun ke Kangjeng Raja. Kula saparakan cak moal kumawani deui ganggu. Antukna nulimaan teh serah bongkokan ka Nyi Mas Ratna Ningrum. Manehna sieun lah sabab tindakan maranehna sieun lamun seug nepi ka dilaporkeun ka raja maranehna. Aranjeun asa ieu mah moal dilaporkeun, tapi lamun sakali-kali deui kumawani ka Kang Sudarji, mangka aranjeun bakal menang hukuman ti Kangjeng Rama. Aranjeun bakal dihukum anu kacida beratna. Nyi Mas Ratna Ningrum teu kapapanjangan, manehna ngampura kana tindak tandukna Pancaloda saparakanca. Ngan manehna kedal lisan ancaman. Lamun ieu anu limaan kumawani ngaganggu ka Sudarji, mangka manehna bakal ngalaporkeun anu limaan ka Kangjeng Raja atawa ka bapana Nyi Mas Ratna Ningrum. Ampun Kangjeng Putri, kula janji moal kumawani deui ganggu ka Sudarji. Antukna Pancalodra selaku gedug eta rombongan kedal janji ka Nyi Mas Ratna Ningrum. Sabab manehna sieun ku anu jadi rajana. Syukur atuh ari kitu mah. Cung wae geura marulang. Kula mah geus direstuan ku Kangjeng Rama. Rek hirup di alam manusia marengan Kang Sudarji. Nyi Mas Ratna Ningrum aturna mah nita mulang ka rombongan Pancalodra. Kalahian diwanti-wanti ieu anu limaan teh teu meunang ganggu deui ka Sudarji. Rombongan perajin anu limaan lusles dibarengan ku gigeungna bumi alam lir anu dioyageun ku lindu. Kalahian sanggeus jirim-jirim anu tas tarum jeung Sudarji ngariles, diluareun imah Sudarji kadeungi deui sora-sora aheng marengan luslesna rombongan Pancalodra. Anjing ngagogog teureun-eureun teu patila kadengi sora-sora anu babarakatakan awor jeung sora anjing anu beuki ngelanglaung. Sanggeus kitu alam pilemburan teh ngadadak simpe. Teu sawios-wios Nyi Mas Ratna Ningrum hariwangan ku Sudarji sieun kumaha onam. Teu kunanaon akang mah Nyai, tapi duka pami teu dibantos ku Nyai mah. Sudarji kacidangan nuhunkeunana ka Ratna Ningrum sabab mun teu dibantu ku Nyi Mas Ratna Ningrum mah pamohalan manehna bisa ngelehkeun rombongan perajin. Pancalodra saparakanca nggunakeun sihir bangsa jin, jantan moal tiasa dilawan ku jurus-jurus maen po.
Numawi abdi teras nganci ka akang oge supados eta rombongan Pancalodra teh kenging pangwarah. Nyi Mas Ratnaningrum ngajelaskeun kayaan tadi naon sababna pangmakna manehna ngadon nyurup kana warugana Sudarji. Muhun Nyai, ayeuna mah geuning sadaya bangsa jin anu ngaraponan akang teh pada taluk. Bakuna mah sieun ku Nyai, Sudarji beukeureus ka Ratnaningrum. Sebab iwanoja bangsa jin teh ngabogaan wesen anu kacidas saktina. Kapayun mangkang teh kada diajar ilmu gaib supados di mana pendak diserang kejadian sapertos tadi engkang bakal mampu ngalawana kalayan engkang bakal tiasa tulung tinulungan kapa pada jalmi. Nyi Mas Ratnaningrum meresaran sangkan Sudarji daek ngulik ilmu gaib. Atuh kedah kasaha guguruna Nyai, Sudarji lain teu hayangeun boga ilmu sarupa kitu. Tapi manehna teu apaleun kudu kasaha, kudu ka mana neangan guruna. Sabab manehna teh kurung batok. Pun para wargi rupina carus nyambung anu judulna Dedemit Nu Ngageugeuh Leuwih Seeng bagian ke-12 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kana luputan kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi ku seurting lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.